Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahalan nikah wa romasipah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hanca nu katunda kitab Qurratul Uyun halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nikahu ari nikah sunnati eta pasunahan kami. Paman maka sing saha jalma ahabba anu mika cinta ieu jalma, mika resep jalma nikah kami, palayas tanna maka kudu migawe sunnah sanyana jalma bisunnati kana sunnah kami. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat mah an nikahu sunnati, bahasana teh an nikahu ari nikah sunnati eta sunnah kami. Paman maka sing sajalma rogiba anu teresep ieu jalma tawangewa jalma anu tina sunnah tina nikah, palaisa maka lain ieu jalma minni eta ti golongan kami. Pidau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati. Sing saha ari isaur Kanjeng Nabi nikah teh pernikahan, nikah teh eta sunnah kami, pasunahan Kanjeng Rasul. Sing saha jalma anu mika cinta ka Kanjeng Rasul, maka ieu jalma kudu migawe pasunahan Rasul. Maka sing saha jalma anu ngalakukeun sunnah Rasul berarti jalma nu cinta ka Kanjeng Rasul kudu ngalaksanakeun sunnah Kanjeng Rasul. Dina riwayat sejen mah bahasana an nikahu sunnati pamarogiba anhu palaisa minni, ari nikah teh itu pasunahan kami. Sing saha jalma anu nikah berarti ieu jalma geus ngalaksanakeun pasunahan kami. Sing saha jalma nu teresep kana sunnah kami, palaisa minhu, palaisa minni saur Kanjeng Rasul, maka ieu jalma lain kaasup golongan ti kami. Auzubillahi min dzalik. Dina hadis sejen Rasul ngadauhkeun wa qala sareng ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu. Tanakahu kudu narikah aranjeun kabeh. Keun geus mampu ieu, udah nikah aranjeun kabeh. Tanasalu maka kudu nyeun turunan aranjeun kabeh. Naon margina saur Rasul anjeun kudu narikah sing baroga turunan. Margi saur Rasul pa inni nakasanyana kami mukasirun eta anu ngalobakeun bikum sabab aranjeun kabeh ngalobakeun al umama ka pirang-pirang umat yaumul kiamat dina poe kiamah. Saur Rasul pek geura narikah nyeun turunan aranjeun kabeh, maka saenyana kami nu ngalobakeun ka aranjeun kabeh nu jadi sababiah lobana aranjeun kabeh ti umat kami teh dina poe kiamah, umat-umat seueur teh karena kami saur Rasul. Matak Rasul nu nyeueurkeun umat. Wa fi riwayatin dina riwayat sejen mah bahasana pa inni ubahi bikum al umama yaumal kiamati hatta asikti. Pa ini saur Rasul maka sanyana kami ubahi eta merduli kami atawa ngabanggakeun kami bikum sabab aranjeun kabeh ngabanggakeun kami al umama ka pirang-pirang umat dina poe kiamah hatta sikti sehingga hatta asikti sehingga anak anu kaguguran. Itu termasuk para putra-putra anu kaguguran, gugur duka henteu hirup dukakeun ngantunkeunana. Eta teh saur Kanjeng Rasul sing nikah sing garaduh putra kitu nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka at-tazwija mukhopatal ailati palaisa minni. Man sing saha jalma taroka anu ninggalkeun jalma atazwija kana nikah kana kawin
mukhopatal ailati karena sieun pakir palai sama kalain ieu jalma teh minna eta ti golongan kami saur Rasul. Cing saha jalma mung kawin padahal manehna geus mampu, geus mapan, geus boga pagawean, keur ongkos nikah boga, keur akan pernikahan boga, keur biaya nikah geus boga. Tapi manehna mung nikah teh gara-gara sieun miskin, sieun beak, ke mah kudu nganapokahan pamajikan, ke beak atuh duit tah jalma ninggalkeun nikah, mung nikah karena sieun pakir, saur Rasul eta jalma nu kitu palai samini lain ti palai samina lain ti golongan kami saur Rasul. Nauzubillahi min dzalik. Zada fi riwayat tinamahan deui di Kanjeng Rasul dina riwayat ajeun mah bahasana wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktubani baina ainaihi wa yuwakkilu masrahkeun atau ngawakilkeun sa Allah Gusti Allah bihi ka jalma nu tadi, jalma anu mung nikah karena sieun miskin, sieun fakir, Allah ngawakilkeun tawa masrahkeun ka dua malaikat. Yaktubani baina yanai, dua malaikat teh nuliskeun. Ieu dua malaikat antara dua panona ieu jalma dituliskeun ku dua malaikat, cek malaikat dina panona mudayyi sunnatillah absir bikillati rizqi. Ieu jalma teh dina panona ku dua malaikat dituliskeun ieu jalma anu ngalalebar atawa anu ngamomorekeun kana sunat Allah. Absir bikillati rizqi, kudu bungah anjeun ku saeutikna rezeki. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah au ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Man sing saha jalma nakaha anu nikah jalma lillah, niatna teh nikahna teh karena Allah, wa ankaha jeung nikahkeun jalma lillah karena Allah, istahaqqa maka ngahak jalma wilayatallahi kana pitulung Allah. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma nikahna teh lillah karena Allah niatna, atawa nu jadi kolot boga budak awewe ditikahkeun, nikahkeun ieu budak nikahna teh lain ningali kana kakayaan kaduniaan, nikahna teh nikahkeunana teh lillah karena Allah taala, maka saur Kanjeng Rasul istahaqqa ieu jalma anu nikahkeun atawa anu nikah karena Allah, maka ieu jalma bakal ngameunangkeun pitulung ti Gusti Allah. Waqala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mutahili alal azibi kafadlil mujahidi alal qaidi. Fadlul mutahili ari kaunggulanana jalma anu tos rumah tangga, jalma anu tos nikah, alal azibi ngelehkeun ka jalma anu lelengohan, kafadlil mujahidi eta saperti ngunggulanna jalma anu jihad, alal qaidi unggulan ka jalma anu cicing henteu ini jihad. Jadi unggulna kaunggulan jalma nu geus nikah teh jeung jalma anu lelengohan nu can nikah eta teh ibarat ngunggulanana jalma nu jihad di jalan Allah, ngunggulan ka jalma nu cicing diuk di imah. Itu pasti unggul kene jalma nu jihad angkat di jalan jihad di jalan Gusti Allah. Warok atani minal mutahili khairun min nisnataini wasamanina rakaatan minal azibi. Oke, pidauh Kanjeng Rasul 2 rakaatna ti jalma anu tos nikah, anu tos keluargaan leuwih alus tinimbang salatna 82 rakaat ti jalma anu lelengohan. Jadi itu kaunggulan fadilahna jalma anu tos nikah mah 2 rakaatna jalma anu tos keluarga, anu tos nikah langkung sae tinimbang 82 rakaat ti jalma anu lelengohan. Mata kumargi kitu kajami-jalmi anu tos dewasa, anu tos mampu, anu tos mapan, anu tos kanggo biaya nikahna aya, tong sieun mangga geran nikah, itu kaunggulan jalmi anu tos nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjeng Nabi, ma istafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min jaujati sholihatin. Ma istafada teu pati-pati ngalapaidah saha al mu'minu jalma anu iman ba'da taqwallahi sabada taqwa ka Gusti Allah, khairan kana nu sae lahu pikeun ieu mukmin
min jaujatin sholihatin tinimang istri anu soleh. Jadi tepati-pati ngalapaidah jama mukmin sabada takwa Allah. Jadi sabadana takwa ka Gusti Allah teu aya deui kauntungan tawa faidah kerja jama mukmin mah teu aya deui nu leuwih alus kerja jama mukmin tinimang ti sabada takwa ka Allah nyaeta ngagaduhan istri anu soleh. Jadi pangenak-enakna jama mukmin mah santos iman ka Allah teh nyaeta ngagaduhan istri anu solehah. Nah kumaha kitu cirina istri anu solehah? Istri anu solehah mah cirina teh in amaroha atau athu. Lamun teh mah marentah ya jama mukmin ka istri anu solehah atau athu, maka istri anu solehah mah bakal taat ka ieu suamina. Wa inna dhoro ilaiha sarrathu, maka lamun teh mah ieu si mukmin anu soleh teh jama mukmin ningali kanu jadi istrina, istri anu solehah mah sarrathu direrete ngabungakeun kanu jadi suami. Katilu wa in aqsama alaiha abarrathu, ketika si suami damel sumpah kanu jadi istrina maka istri sok ngaluskeun ka suamina. Atawa lamun teh mah suami gaduh istri na teh dua itunya hekilir, maka istri nu solihah mah pasti sok ngaluskeun ka istrina ge sok ngemutan bagian kilir tuh kanu anom atanapi kanu sepuh. Itu istri nu solihah mah. Ras wa in goba anha hapadothu fi nafsiha wa malihi, ciri istri nu solihah mah ketika suami na teu aya di bumi nuju teu aya di caketeun si istrina, istri nu solihah mah sok ngajaga kana dirina sareng ngajaga kana hartana. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tajawwaja imra'atan li izziha lam yajidhu Allah illa dillan. Bidauh Kanjeng Nabi sing saha jalma anu nikah ka hiji istri, nikahna teh lain karena Allah, nikahna teh li izziha karena kamuliaanana ye si istri. Rek kawin teh karena ieu mah istrina istri anak terhormat, anak terpandang, lain karena Allah, maka ieu istri lam yajidhu Allah illa dilan, maka jalma nu niatna karena kamuliaan istri lain karena Allah, kecuali ieu si istri teh ku Allah moal ditambah-tambah ieu lalaki nu niat ka eta istri tadi, kecuali ditambah-tambah kahinaanana bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa man tajawwajaha limaliha lam yajidhu Allah illa faqran. Sing saja mah nikah ka seorang istri, nikahna teh niatna lain karena Allah, niatna teh gambaran pedasi eta awewe teh anak jalma nu beunghar, anak pengusaha, berarti nikahna karena hartana lain karena Gusti Allah. Maka lalaki nu niat ka awewe, nikah ka awewe karena hartana, ku Allah moal ditambah-tambah eta jalma nu kitu, kecuali bakal ditambah-tambah kapakiranana. Jalma bakal dipakirkeun ku Allah lamun niatna nikah ka istri tadi lain karena Allah, niatna karena ningali dunya atawa hartana. Nauzubillahi min dzalik. Wa man tajawwajaha li husniha lam yajidhu Allah illa danaatan. Sing sahaja mah nikah ka hiji istri, nikahna teh lain karena Allah, tapi nikahna lain lillah, nikahna teh karena ningali kageulisanana. Pedah geulis ya istri teh. Itu ditikahna teh lain karena Allah. Nauzubillah. Lalaki nu niat ka istri nikah karena niat ningali karena kageulisanana, maka lalaki nu kitu ku Allah bakal dihinakeun. Nauzubillahi min dzalik. Wa man tajawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayugoddo basarahu wa yuhisna parjahu au yasilla rahimahu barakallahu lahu fiha wa baraka laha bihi. Sing sahaja mah nu nikah ka hiji istri anu teu ngamaksud ieu jalma ka eta istri teh kecuali nikahna teh supaya ieu jalma meuremkeun kana panonna. Geus nikah mah malurat reret ka awewe nu sejen, pasti nu ditinggalian teh istrina nyalira niatna teh.
atanapi niat teh wa yuhsina farjahu kangaran geus nikah mah meureunnan boga pamajikan otomatis niat teh ieu manehna bakal diriksa farjina ieu si lalaki atawa niat nikah teh teu aya ngamaksudna naon hanya au yasilla rahimahu atau niat saja silaturahmi ka keluargana niatna teh maka lalaki nu niat kitu termasuk niat anu sae hoyong meuremkeun kana panonna supaya ngajaga farjina jeung supaya ngajaga silaturahmi bisa silaturahmi lalaki nu niat kitu barakallahu lahu fiha wa barakallaha fihi maka eta lalaki bakal meunang kabarokahan ti Gusti Allah jeung si istrina oge bakal meunang kabarokahan ti Allah dina sabab eta lalaki nu niat tadi teh wala ummatun hurmaun saudaun tadini afdalu yakin ari rawing ceulina anu hideung anu ngabogaan agama leuwih afdol itu dina ieu keterangan cek paribasana ningal pi istrieun cek paribasana ieu istri ditikah heg urang karena Allah cek paribasana dina ceulina eta awewe teh rawing dina cepilna dina kulit nage rupana hideung tapi dina agamana alus maka eta jalma nu nikah isi tadi afdolu leuwih afdol karena niat karena Allah. Dina hadis sejen Rasul ngadawuhkeun waqala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu waladun wa indahu ma yujawwijuhu bihi wa lam yujawwijuhu wa jana fa innal isma bainahuma sing saha jalma saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu ngagaduhan budak lalaki si kolot boga budak lalaki bari eta boga budak lalaki teh geus boga kabogoh geus boga anu dipikabogoh tapi ku kolotna teu buru-buru dikawinkeun boga kolot budak geus boga kabogoh bari budak geus mapan geus meujeuhna dikawinkeun oge ku kolot teh disatujuan padahal ieu budakna geus akrab komo geus wani ka ditu ka dieu ka zaman ayeuna geus init babarengan minta ka kolot bebeja hayang ditikahkeun baik itu kolot awewe atawa lalakina kari-kari teu satuju kolotna sampai teu ditikahkeun terjadi we perjinahan gara-gara saha gara-gara teu diizinan teu dikawinkeun kudu jadi kolot walam yujawijuhu wajana terjadi perjinahan otomatis bakal dosa saha nu dosa fa innal isma bainahuma maka nu dosa budakna dosa ku ngalakukeun jinahna kadua kolot oge kabagian jinah karena kolot teu ngizinan atawa teu ngawinkeun ka eta budak gara-gara teu diizinan gara-gara teu dikawinkeun ku budak naudzubillahi min dalik aw kama qala atawa sapertos gentos ngadawuh Kanjeng Nabi mata ketika budak geus dewasa, geus mapan, geus keluarga, geus sanggupeun nikah aya keur biaya nikah aya kabogohna geuwat kawinkeun kudu jadi kolotna bisi terjadi perjinahan ketika ngalakukeun jinah kolot kababawa dosa jinah naudzubillahi min dalik waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba'in ditikahkeun saal mar'atu istri li arba'in karena 4 perkara. Jadi istri teh pek tikahkeun istri hiji ningal istri pek tikah ieu istri teh hiji 5 liha. Nomor kahiji karena hartana ieu istri, kadua wahasabiha turunanana ieu istri, katilu wajamaliha dangdanana istri gelisna istri, kaopat wadi niha agamana. Nganu kudu diheulakeun pa'alaika bidatidin misti ka anjeun kudu ngaheulakeun heula anu ngaboga agama tarobat maka bakal subur naon yadaka aja jadi heulakeun heula naon agamana biasa disebut agamana heula kedepankeun lain cukup agamana dina KTP Islam tingali sok negakeun ciri kaislaman tara sok salat tara eta anu dimaksud mah sabab ayeuna mah usana agama ada budak teh ieu teh awewe teh Islam atau laki lagi Islam yang ngalpi pamajikaneun teh tingali lain cukup dina KTP na wungkul da asup ka surga teh lain KTP na wungkul jelemana sok salat tara minimal salat bae heula nu 5 waktu sok salat tara da ketika agamana alus
agamana alus, ngalaksanakeun ciri-ciri dina kaislaman, katingali solihah, tah karena agama mangga tikahkeun. Pertama mah agama na heula. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aroda ayal ki Allah tahiron mutahiron falyatajawwaj al-harair. Saur Kanjeng Rasul, man aroda sing saja manu ngamaksud jalma ayal ki Allah, nu hoyong deheus ka Gusti Allah, tahiron mutahiron, anu barina suci deheus ka Allah teh bari suci tur nyucikeun. Maka saur Kanjeng Rasul, saena ieu jalma nu ngamaksud tadi falyatajawwaj al-harair, maka nikah ieu jalma ka istri anu merdeka, ulah nikah ka seorang hamba sahaya. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ari aya 4 perkara atau 4 golongan. Aya 4 perkara min sa'adatil mar'i tina kabagjaanna hiji jalma. Jadi aya 4 pangbagja-bagjana keur jalma, 4 perkara di mana ieu jalma ngabogaan 4 perkara. Pangbagja-bagjana hirup di dunia teh naon wae ya? Nu 4 teh kabogjaan setiap jalma khususna jalma mukmin. Hiji, antakuna jaujatuhu solihatan. Antakuna yen kabuktian naon usaha jaujatuhu pamajikanna ieu jalma solihatan eta nu saleh. Pangbagja-bagjana hirup di dunia jalma teh ngabogaan pamajikan anu solihah. Hiji tah nomor kahiji matak saur dina keterangan itunya adunya mataun, dunya teh merupakan harta benda. Khairu mataud dunya ari pangalus-alusna barang dunia nyaeta mar'atus solihah, istri anu soleh. Matak pantes di dieu saur Kanjeng Nabi pangbagja-bagjana jalma aya 4 nomor kieu. Hiji, di mana-mana ngagaduhan istri anu solihah. Kadua, wa auladuhu abroron. Kebagjaan nomor kadua pangbagja-bagjana hirup di dunia, wa auladuhu abroron. Anak-anakna ieu jalma eta aralus, sae berbuat baik terhadap kedua orang tua. Boga budak anu soleh, budakna balageur saroleh, itu pangbagja-bagjana anu jadi kolot. Nomor katilu, wa khulatuhu solihin. Campur gaulna reurejeunganna babarenganna ieu jalma solihin eta jeung jalma-jalma anu saroleh. 3 tah. Nomor kaopat kabagjaan kerjama teh wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Sareng yen kabuktian naon rizquhu rizqina jalma teh fi baladihi eta di lemurna ieu jalma, di negarana ieu jalma. Jadi usaha teh teu sampai ka luar negeri. Itu pangbagja-bagjana komo usaha teh di lemurna sorangan leuwih genah kitu nya. Maksud di baladihi teh teu sampai meuntas negara, teu sampai ka mancanegara, itu pangbungah-bungahna. Hiji aya 4. Hiji ngagaduhan istri anu solihah, 2 budak saroleh balageur, katilu ngahijina cacampurana jeung para solihin nu saroleh, kaopat usahana di lembur henteu sampai keluar negeri. Hadirin sadaya, sakitu panginten pangaosan dina dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring anu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga tutup sasarangan kedua majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.